Bismillahirrahmanirrahim. Mangga neraskeun deui ngalogat kitab Jurumiyah. Babul hali. Babul hali ari eta bab martelakeun hal. Hartosna tingkah. Al halu ari hal. Definisi hal menurut ilmu nahwi huwa eta itu hal. Al ismu eta kalimahna kedah kalimah isim. Al mansubu anu hukum wajib dinasabkeun itu isim. Al mufassiru anu ngajelaskeun itu isim. 5 kana perkara inbahama nu samar itu ma minal hayati nyatana tina pirang-pirang tingkah. Nah wari contona geus datang sajaidun ki Zaid rokiban datangna ki Zaid teh tingkahna barina tumpak. Rokiban barina tumpak. Jadi jelas datangna ki Zaid teu lempang tapi bari tumpak. Warokib tu jeung tumpak kuring al parosa kana kuda. Musarrojan tingkana nu make sela. Walaqoi tu jeung mendakan kuring Abdallahi ka Abdullah rokiban barina anu tumpak. Wama jeung perkara aswa nyarupan madalika kana itu lapad jaa Zaidun rokiban rokib tul parosa musarrojan walaqoi tu Abdallahi rokiban. Walayakunu sareng tebuktos nan al halu kalimah nu jadi hal illa nakirotan kecuali didamel tina isim nakirah. Walayakunu sareng tebuktos itu hal illa bada tamamil kalami kecuali sabada sampurna kalam. Fi ilaya failan atanapi aya maf'ulan. Walayakunu jeung tebuktos saha sohibuha nu ngabogaan itu hal illa ma'rifatan kecuali tina isim ma'rifat. Babu tamyizi ari tabab martelakeun tamyiz. At-tamyizu ari ngaran tamyiz. Wa eta itu tamyiz al ismu eta kedah kalimah isim. Al mansubu anu dinasabkeun itu isim. Mufassiru anu martelakeun itu isim 5 kana perkara inbaha manu samar itu ma minad dawati nyatana tina pirang-pirang dat. Nah wari contona qaulu ka eta ucapan anjeun tasobbaba geus ngocor sahaja ki Zaid naonana arkon kesangna. Watapaqoa sareng geus papak akur sabakrun ki Bakar naonana sahman gajihna. Atanapi pinuh watoba jeung geus seungit saha Muhammadun Muhammad naonana nafsan awakna. Wastaro itu jeung meuli kuring istrina kana 20 naonana gulaman bujangna. Wa malak tu jeung ngamili kuring tisina kana 80 naonana na'jatan be kacangna. Wa Zaidun yang ari ki Zaid akramo eta leuwih mulia min ka tinimbang anjeun naonana aban bapana. Wa azmalu jeung leuwih kasep min ka tinimbang anjeun naonana wajhan wajahna. Walayakunu sareng tebuktos itu tamyiz ila nakiratan kecuali didamel tina isim nakirah. Walayakunu sareng tebuktos itu tamyiz ila bada tamamil kalami kecuali sabada sampurna kalam fi ilaya fa'ilan atanapi maf'ulan. Babul istisna'i ari eta bab martelakeun istisna. Cekap sakitu bae. Mudah-mudahan tiasa dilajengkeun deui mangga ngararaos sadayana nu prayogi logatan kitab Jurumiyah.